Bah, ke mana? Mang, cager. Alhamdulillah. Aduh, mani lawas tilawas. Neka mana itu jika nubura biru geningan? Jadi kieu abah teh ya. Heeh. Abah teh kepercayaan. Heeh. Ku juragan abah. Heeh. Kieu ieu sugan jeung sugan amang. Di dieu ngadenge jeung istilahna ngadenge kabar aya nu rek ngajual tanah hektaran. Tanah Hektaran. saha atunya? Terus eta kumaha? Pokona mah lamun eta jadi tanah hektaran amang pokona komisi ku zaman ayeuna mah berarti miliaran. Wah, sabaraha hektar? Ayeuna mah dimimitian we ulah puluh hektar, 2 hektar we lah. Sok Aya lah. nah gitu geura. Heeh. Tah ayeuna Heeh. abah kan gura giru lain teh hayang ngobrol lila-lila. Heeh. Abahku juragan abah keur ditungguan. Oke, terus kuring ka mana? Amang ka imah abah. Oh, gitu. Ya, urang bari ngobrol. Heeh. Adu harga jeung saha jelema nu rek ngajualna. Ke urang ngobrol deui. Heeh. Urang sakalian komisi ke urang di badamikeun deui. Heeh. Kade ya. Aya tenang. Aya. Kitu nya. Nah geus kitu we nya. Ama abah cuparga amang kudu hasil. Siap. Dipercaya ya aku abahnya. Heeh. Sing ngajodo. Amin. Nya. Enak langsung ke mana? Abah rek langsung ka juragan abah. Oh, siap. Siap. Di ngabejakeun yen tanah geus siap. Aya lah. Bantu. Heeh. Nya. Heeh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing suksesnya, Mang. Amin. Gampang tanah mah. Aku aing ratusan juta. Kemana aing neangan-neangan? Geus nyanggupan. Tapi ratusan juta komisina. Mangke we aing pernah 100 juta. Nah, Aisyah, dengan pisan. Gitu jeung kitu we pagadagana teh nya. Mendingan mah kopi di kopian udah di ududan. Mantak naon jiga batur tuh usaha berkah itu berkah dieu. Ieu mangan nyantai we. Biasa lain kudu dibeli. Jajan budak teh kudu diteang duitna. Duh ya Allah, sugan edan jelema teh. Ratusan juta komisi. Sugan goblok salah kita. Teh eling ka usaha naon segala rupa teh jiga batur. Mantak naon usaha kali itu ka dieu berkah itu berkah dieu. Lah sugan goblok salah kita dah. Kitu dia kitu we. Pusing nyaho teh mikiranna teh. Tani. Uy. Kemana? Naon sih? Batur keur parusing kos kieu lah. Naon atuh? Bade ka mana, Neng? Rek nyeuseul. Nyeuseul. Heeh. Lain beungeut meuni kusut kitu. Nya teh kusut kumaha coba? Bagalagan salah kitu. Udud jeung kopi, ngopi udud we. Sedengkeun beas di padaringan geus beak. Budak hayang jajan ge meuni kuatan ka hese mere duitna. Yo, salaki kaos kitu mah teu meujeunna. Di paditukun piceun. Ya, gablek salaki kaos kitu mah usaha henteu. Udud yang meledug. Mantak naon piceun. Loba keneh lalaki nu bisa usaha getol digawena sagala dicabak. Nu kaos kitu patut mah tuh balatak tuh di ditu oge. Tapi moal doraka gitu urang ka salaki kan kitu-kitu ge salaki urang atuh rek goreng kerek kumaha. Nya heueuh. Yeuh aya lalaki sabenerna mah ye nya getol tana mah. Kumaha ge salaki maneh teh nganya kitu jadi pangadulanana mah. Getol weh. Meujeunna dipiceun ngan. Lamun nya teh mah dipiceun moal manggih deui salaki kaos kitu teh. Jadi awe mah kudu dulang tinan de. Kumaha oge lalaki kajeun rek udud hungkul ke ngopi doang ke da doraka awewe mah ka salaki mah kudu nurut. Oh, Aisyah kumaha? Tadi tah miceun ka aing. Ari ayeuna ngadukung salaki aing. Aisyah
ulah hidang. Ya ampun. Ampun, ampun, weh. Oh, no, 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 no. No, 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 no.